Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Patan Parezi dari 12 IPA Tilu. Di video ieu Abdi bade manegakeun cara ngadamel es buah atau es campur. Bahan-bahanna nyaeta apel, ager, alpukat, belewah, buah naga, susu putih, minuman perisa, jeung es batu. Asupkeun daging buah nu dikupas kana mangkok. Terus asupkeun es batu. Asupkeun susu. Jeung minuman perisa. Tambahkeun cai. Aduk es buahna hati-hati ulah nepi ka bahe.